dek naon dek neungeul kasaha ka maneh teu meunang moal aing sportif aing mah anjing aya gelut nu kieu nya dua deui manggih jelema kieu TBC aing ieu sakaprep dek naon Tempoho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. naon Josyuri aduh anjing meni reuwas kunaon eta disidik-sidik maneh beungeut maneh anjing tong ngambek nya da kanyataan beungeut maneh demi Allah anjing siga cangcut butut anjing jurig sia kabasi lain kasep nyebut cangcut butut ka aing sia sangaran maneh cepot kumaha saha ngaran maneh cepot ongkoh nanyakeun ngaran tapi dijawab kene ku sia ngaran dewek teh nu bieu ngaran dewek nu bieu teu mungkin anjing manya yang ngaran nu bieu kumaha lamun aing mareonangan ka hatur bapa nu bieu sia nu bodoh maksud dewek nu bieu teh ngaran dewek teh cepot oh jadi maneh teh cepot teu sia imbang jeung beungeut anjing ribut jeung aing sok gelut jeung aing ulah papu ketepuguh urang nguji mental jeung aing nguji mentalna kumaha mun maneh dek neungeul ka aing bebeja heula mun cek aing teungeul cek aing entong sabalikna urang ge ka maneh rek kitu mun cek maneh teungeul aing dek neungeul mun cek maneh entong demi Allah moal neungeul aing mah oh jadi lamun dicarek tong neungeul teh ulah neungeul heeh lamun dicarek tong neungeul tuluy neungeul ta eta teh eleh mental eleh gelutna jadi oke kade anjing bebeja heula sok awas sok siap rapda dek naon bade neungeul kasaha ka maneh kopat tu anjing aya bebeja mah Assalamualaikum waalaikumsalam anjing aduh anjing goblok lieur euy untung bebeja heula anjing mun teu bebeja nya nyeri nya lieur ongkoh lain aya geus nu kieu nya sakap dek naon dek neungeul kasaha ka maneh teu meunang moal aing sportif aing mah anjing aya gelut nu kieu nya dua deui manggih jelema kieu TBC aing ieu sakaprep dek naon bade neungeul kasaha ka maneh teu meunang bade maksa aduh anjing maksa euy maksa mun kopo tuh anjing aing maksa mah Assalamualaikum waalaikumsalam anjing aduh anjing goblok maksa euy tadi nama mau dibarengan karunya anjing aing gerek maksa sia lamun dibere di kitu ku aing sakap dek naon dek neungeul kasaha ka maneh teu meunang bade maksa pek ai hayang doraka mah amung anjing sia aduh goblok anjing teh rek sahabakna bieu euy tapi aing kudu doraka jadi teu tulus anjing teh mending teu neungeul anjing tibatan doraka mah kudu kitu boga pendirian jelema mah wah siap saprabu
yes dewekeun sia teh sekali ewang rek naon bade neungeul kasaha ka maneh teu meunang bade maksa peng anjing aya yang doraka mah paduli dosa ge dosa aing anu anjing suwe koban anjing kagok maot aing Assalamualaikum Waalaikumsalam anjing ambak sia aduh mana malicik anjing aduh dah kieu akibat jelema bodoh aja nu mata kolotnya pamarentahnya aheun ka rakyatna ngadirikeun pendidikan teh malah dibebaskeun pan subsidina ge 20% jang pendidikan nu dituju ulah nepikeun ka wasi ieu ku akibat buta aksara buta agama buta sakola teh kieu bisa dibobodo batur alah pot hirup keneh pot ka dieu sakedeun naon hayang neungeul ka si anjing ama keneh urangnya halo ampun pot dileuleyan urang rek balik ka imah lain ka Allah subhanahu wa ta'ala innalillahi wa inna ilaihi rajiun sok atuh dek balik basok papatkeun jampe paeh ngarah molongpong si laing di jalana ngalah harampang eta awak teu bisa turutan debek turutan la ilaha illallah muhammadar rasulullah syak hayya 'alas sholah siapa batur kok batur jampe paeh kalah ka komat sia mah jampe paeh teu bisa dedeuh teuing paingan cek dina katerangan urang teh kudu diminengkeun nyebutkeun lapad-lapad jalalah mun urang aya ka naon-naon teh gunakeun eta lapad-lapad jalalah teh lamun reuwas astagfirullahaladzim mun aya nu maot innalillahi mun boga kabungah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah menang kabungah teh ieu mah menang kabungah anjing menang milik begitu dicabut teh ku malaikat teh mun anjing malaikat anjing dijauheun ka surga teh model si ieu dah biasakeun naon ge pot naon mun urang maot mi HP amanat ka pamajikan urang duh boga pamajikan di lain teh geulis kumaha we siga aing eueuh pulunganeun goblok atuh heeh ke didugikeun omat kitu ka pamajikan urang mun urang maot tong kawin deui berat mudah ninggalkeun pamajikan teh sieun dicokot maru heeh ke dibejakeun yang omat ka pamajikan urang lamun urang maot imah nu di komplek tong dijual nah ngontrak anjing atuh di dieu nya heueuh kontrakan mentong dijual nu batur goblok atuh si teh mun aing maot dek neuneun ka deudeuh ka maneh po duh geuning bageur ngarumasakeun boga ilmu ti maneh mere naon dek mere harta karun ka maneh harta karun di mana tah di sisi walungan nu rek belok ka dieu diwadahan kana keresek hideung pek cokot ku maneh dahar sing seubeuh tong dibagi-bagi dengan sakitu-kituna di jero keresek teh naon duit lain
Inten lain, berlian lain, emas ari koneng nama sarua jeung emas ngan itu mah biye bau ongko naon atuh jerona ieu dongeng namanya pan urang teh tadi teh modal jurig sia juga naik harta karun harta kadut maju lah siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.